Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka kakarapisan ayeuna ragrag mutlak nepi ka ngalaman kapaehan sagala anu pikeun manehna mah tisaprak boga kadugalan batu karang tacan ngarasa eleh jajaten komo make jeung kapaehan mah dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Geuning teu sapira panguasana kali ireng teh. Rasim ngagak-gak mapandekeun si Darba dumeh kulitna lestreng hideung. Koloyong manehna nyampeurkeun Sabri sobatna anu masih keneh gegerungan. Rigidi gue dipanggul dibawa ke tempatna Babah Tongcai. Digolerkeun deket si Babah anu keur dibersihan ku si Duleh. Gek manehna diuk nonggongan kalebah si Darba anu keur ngajoprak kapaehan. Allah jago betul maneh malah sim itu cala sesabari ngilakeun pisan itu bisa dijagokeun cek si Babah Tongcai bari nepak-nepak punduk Rasim muji pedah geus bisa ngelehkeun si Darba. Hipunaker teu beda we ti nyolok peuyeum juragan. Sigana Sabri mah keur selon meureun suwe mikiran teuing hutang. Padahal hutang mah kuring ge. Sakitu ngagugudugna. Nya aya bayar. Mah kudu. Lain kitu Duleh. Ceuk Rasim bari ngiceupan ka si Duleh. Atuh kantenan we. Ari teu hayang disebutkan tukang jeblug mah. Si Duleh surti kana rindatna Rasim. Utang. Mane teh woga utang Rasim. Kaisa codo na oi. Keng we. Ku oe dibayar ku oe. Ulang sabaraha lingi. Ceuk si Tongcai nanyakeun. Maksudna mah rek mangmayarkeun. Ka Haji Kurdi utang mah utang pare 2 pikul. Tapi dibayarna kudu duit. Rasim nembalanana rada agak eugeuk lantaran ngabohong. Bener ari boga hutang pare teh mah ka Haji Kurdi. Tapi datara mayar ieu. Tambah era menta lantaran mineng teuing. Atuh Haji Kurdi tardaek nagih.
Da geus ngartieun ieu. Terus diberes teh pedah Rasim hampang biritna. Bisa diutuh eta di arah tanagana. Komo mun usum dibuat mah dokoh naker bebantuna teh. Da eta balikna pasti we bakal nanggung pare. Jaba mak sasebeuna. Ha ha kau kowe ha Rasim. Liwe lui ke mayan utang. Engke we ya geus sampai kau pamomponya Rasim. Bari kituna teh ku siwal we si Babah Tongcai ngaluarkeun ududna cap gajah. Dibagikeun ka si Duleh jeung ka si Rasim sabatang sewang. Sabri mah teu dibere lantaran hahargungan keneh. Sabot kitu kana hiliwir teh angin gunung ngahiliwir. Pikeun si Tongcai mah jeung sabaturna teu mata karasaeun. Tapi pikeun nu ngajoprak nyaeta si Darba. Puguh ieu mah lain angin samanea. Tapi bayu nu ngurunyung mawa Atma anu ngarongheap datang. Ngabarengan si Nilir Marutamanda anu ngajadikeun si Darba ngulisik pulih eling ka Purwadumadi. Kumpul deui pangacianana. Ngagorejag hudang teu sakara-kara. Daya tapakna, daya urutna. Ret kanu ting rariung, ting peladug udud bangun nikmateun naker. Sakilat si Darba ngabalesat muru Rasim anu keur bongo. Hiu, jedak we. Punukna ditimpug ku leungeunna anu disanggigirkeun. Koceak dengek Rasim, teu sirikna ngajerit maratan langit, ngoceak maratan mega. Ngarasa teu tahan nyangga teungeulan ujungan nu datangna ngabongohan. Aduh. Lengerak we. Rasim teu inget di bumi alam. Ngajajar teu beda we tinu geus leupas nyawana. Wow, ciat. Owe, manjaga si Baba. Si Tongcai ngejat, bari muringis sieun ngarandapan nasib saperti Rasim harita. Sia puguh ulon-ulona. Kadieu sia. Urang bucatkeun tah, beuteung balentuk teh. Si Darba nyentak bari nyampeurkeun ka si Babah Tongcai anu keur pupurungkutan. Bari teu karasaeun calanana mah geus baseuh. Kantong semarna bocor, caina mapai-mapai, ping-ping jeung bitisna. Wadaw, ampung, ileng, ampung. Si Tongcai undur-unduran, bari ngaragap beuteungna, geus asa beletak-beletak we, beuteungna dibitukeun. Naon sia, kurup? Nya capluk naon sia tah? Nyebut ideung sia teh ka aing. Si Darba jadi beuki nafsu, asa dikoa ku si Babah Tongcai. Ampung. Awe mah teu geus tanah. Ulah lisisa. Oe mah ayang ene ilup kasih luwi we. Oe mah ampung. Si Babah Tongcai mani pupuringisan. Sieun ditanasa ku si Darba anu morongos we. Wah, mau dibere ampun sia. Ditarok anggur mata babatok teh ku aing. Tuman sia. Si Darba ngulangkeun leungeunna di amang-amang. Walau, ampung. Alah, Dule, tulung. Wow. Tungtung nama si Babah Tongcai teh jebleh. Barinya nyekel hulu. Sakitu manehna teh bisa main kuntau. Tapi lantaran ti heula ge geus kungsi ngasaan pamepegna si Darba. Manehna jadi bang baungeun. Katambah ayeuna neuleuh pisan. Si Sabri masih keneh hahargungan. Atuh si Rasim ngajajar teu usik teu malik. Duanana oge anu ku manehna dijagokeun. Kanja dangu sadayana ari si Duleh barang mireng si Darba rek nandasa nu jadi dununganana.
rikat manehna luncat ngahadang. Lain pedah wani, ngan ieu mah bakat ting kuwatir. Ongkoh piraku we rek cicing mah. Teh pisan bebelana kadunungan. Dan saparah deui. Yuk we manehna ngirimkeun panonjokna. Tonjokan rusuh nu pinuh dieusi ku kasieun. Heat. Cedak. Ku si Darba ditakis. Aduh, duleh ngerepeng. Yuk, cekuk. Jurus padingdang ngahancak dadana. Si duleh kawas nu teurab seubeuh dahar. Tapi sidik napasna renghap ranjung kawas nu ngahanju. Tadingkekeun deui. Cedak. Tak-takna ditimpug ku tenggelan ujungan. Tobat. Si duleh ngarempeyek. Bari matana buburi lengan kaluhur. Kawas anu mulan. Kudupruk. Les. Kapaehan. Wow, ampun, ampun, oi ma ampun, minta dikasih selamat, oi minta dikasih selamat, kajon, kasih lui, dicap go, si tongcai ampun-ampunan, tersirikna acong-acongan nyembah. Montong carak baik ya, ha? Setan buntung. Teu butuh ku duit aing mah deuleu. Butuh sote ku nyawa sia. Bari hiuk cekuk we. Beuteung si tongcai ditonjok. Habak ditimpa cukang irungna. Panutupan dipeupeuh beheungna. Anu akhirna si tongcai ngabugigag taya dayana. Geus kitu mah kakara si Darba ngarasa sugema hatena. Red ka imah bariji nempo si Barja. Tapi teka tembong. Beng we, si Darba lumpat ke kurubutan di Nubala, jog ke jalan koral, terus lempang ngegedig. Jelas, maksudna rek nyingkah ti Miramare. Kanca dangu sadayana. Lamun di Miramare waktu harita keriributan nu ditimbulkeun ku talajakna si Barja katut si Darba. Gumilar mah geus aya di Nangkapait. Di imah Asmita nu jadi bapana. Di Cigastina teu lila lantaran maksudna rek terus mangkat deui ka Pakidulan. Dina poe Ahad teh nyaeta poean si Darba ngamuk. Gumilar keur ngajelenggut teh hatena ting saredet seseblakan. Ongkoh peutingna manehna ngimpi yen di Miramare kajadian kahuruan rongkah. Sedengkeun Nyi Arum nu jadi buah hatena dijaritan di jero seuneu anu muntab-muntab minta tulung ka manehna. Sarerea ngariung di tengah imah. Di imahna mangsal hapi di Cicapar. Rempeg ngumpul. Kabeneran aya semah ti Cigasti. Mang Dekong, Kiparta, jeung Nyi Asmi. Saliwat mah. Gumilar teh kudu kacida Sukabungahna. Diriung-riung ku kasepuhan anu mika deudeuh miasih ka manehanana. Indung bapa kukutna. Akina aki kukutna, katut aki sidik, salianti guruna mursid, oge geus dianggap akina pribadi. Ongkoh kitu pangakuan aki sidik oge. Tapi teu kitu. Geus sababaraha poe Gumilar katempona alum nguyung ngalang layung. Kitu soteh ku aki sidik. Da ari kuno sajen mah teu katiten ulat pasemona sarta tingkah lakuna anu keur sedeng gandrung kapidangdung. Bubuhan Gumilar bisa nyumputkeun semuna. Bisa dikemu ulah nepi ka tembus kaluar. Ngaragangan nu jadi kolot-kolotna
bisi dipajarkeun taya kabetah jeung kasono kanu jadi kolot. Padahal mun ngagugu nafsu mah hayang geura belenyang we indit kamiramare. Babakuna mah kaganggu ku impianana nu dianggapna kacida gorengna. Nungtun kainget jeung kamelang kabebeureuhna. Sok sieun nyi arum panutanana kumaha onam. Pasosore torojo deui lurah Unan sarimbit ngahaja nganjang dumeh aya bejana gumilar tereh indit deui ka Pakidulan. Daila kurunyung deui pasar bini katut bojona anjang sono minangka nembongkeun katumarimaanana. Dumeh barangna nu ti heula kungsi dipaling ku si Usin jeung ku si Warma teh geus hasil bisa kapimilik deui kalawan taya nu coceng sasat gumilar nu nulunganana. Atuh kaayaan di jero imah teh jadi kacida rempegna. Teu kaeusikeun kabeh puguh imah ngan segede pelok. Lalaki mah kapaksa we misah ngadarongengna ditepas. Kitu oge teu sirikna diadu tuur patumpang tindih pageye-geye malah loba nu sila tutug. Ari nu jadi jejer carita boh nu dijora imah boh nu ditepas museur ngaguar lalakon Asmita jeung Nyi Esi. Mangsa baheula waktu kaayaan gumilar leutik keneh. Anu tungtung nama nyoko dina nyaritakeun kajahatanana si Barja tikeun jadi lurahna keneh. Anu dina waktu ieu teu kanyahoan ka mana ngarelesna. Ari Kiparta sajeroning milu ngariung teh gawena teu reureuh ceruk-cerek bari unggut-unggutan. Ret ka Asmita bari nyarengeh seuri. Ras inget kana kajadian baheula waktu kadatangan ku jelema nu beungeutna codet natanyakeun budak. Si Horeng bapana pribadi gumilar. Mang Dekong. Atunya kitu keneh. Sajeroning ngobrol teh mineng nungkup bibirna. Nyumputkeun ngarenyuna bibir nu kapi asem. Kulampahna baheula. Silih sangka lantaran harita teh Asmita natanyakeun budak. Manehna disangka baturna si Barja. Atuh manehna deui nyangka ka Asmita teh komplotanana si Barja. Pangramena dina waktu ngadongengkeun Asmita ngalalakon galungan jeung bangsal hapi. Nu harita keur mawa gumilar anu oge saeutik teu nyangka yen nu harita dibawa teh incuna pribadi. Dasar kudu panjang lalakon. Anak incu harita ngariung, tapi itu ieu oge teu mantra seeutik-eutik acan. Malah leuwih kagetna teh salila-lila gumilar diurus pagiling gisik aya puluhna taun. Kakara eungeuh yen gumilar teh sanyana mah incuna pribadi. Kitu ge sanggeusna kadatangan ku Asmita ka Cipacing. Dipake ngobrol mah teu karasa nyarelekna waktu. Nyaho-nyaho geus rek reup-reupan. Atuh pasar bini mah jeung lurah Unan terus we pamitan rek baralik. Ngan Kiparta katut Asmita sarerea rek marondok di Cicapar. Lantaran isukna rek nganter gumilar nempo patempatan paragi ngareng bapana. Oge rek ngadongdon padepokanana Mang Dekong di puncak Gunung Talaga Bodas. Peutingna teu loba ngadongeng. Sore keneh oge geus galempar. Sawareh dipangkeng, sawareh deui gempar ngampar di tengah imah. Ngan aki sidik jeung gumilar tacan kabawakeun ngagoler. Guntrang di teras bari mopoek. Wayahna tahan sapoe dua poe deui mah. Kolot-kolot hidup teh saronoeun keneh.
Keun di ditu mah daya Aki Majid nu naringakeun. Aya naon-naon mah piraku bejana ka dieu. Ceuk Aki Sidik ngagarendeng. Ieu Aki hate nyolok wae emut kana impenan. Nah aya awon-awon teuing. Di dituna teh Nyi Yuyum nuju jejeritan. Di tengah-tengah seuneu nu muntab-muntab. Tembal Gumilar bari tungkul. Teu hade guon tuhon teuing kana impian. Eta mah meureun pangaruh urang we. Hate urang nu salilana inget bae. Heg we kababawa impi. Kaduruk Oh nya teu salah atuh gambaran hate nuker diduruk ku Asmarandana mah. Aki Sidik bari ngarenyu. Satekah pola mepes hatena Gumilar nu keur marudah. Iya di hate Aki sesebelakan wae. Oh nyatang tuh. Da meureun dipieling wae ku Nyi Yuyum. Wayahna we lanan ulah kapalang sabar. Da Aki oge kan ini hidup teh geus kumaha ate mah melangna. Keun tong dipake hariwang teuing. Sing percaya we kana kabelaanna Ki Gobang jeung Ki Majid. Moal cicingeun mun aya naon-naon teh. Iraha atuh kinten-kintenna mios teh Aki. Gumilar memang bener-bener geus teu sabar hayang gerajig we. Minggu hareup we. Isu kapan rek nonggoh. Terus pageto Aki hayang ka Cikamiri. Wah haji panasaraneun hayang dianjangan ku Sapoe we urang merlukeun nganjang ka Aki Darga. Perlu pulungan patwa-patwana. Penting pikeun pibekeuleun enggoning ngajalankeun hirup nu pinuh ku cucuk rungga. Sarta bulat belotna jalan sarta simpangan nu teu kurang-kurang matak ngajadikeun bahaya. Mun urang kurang-kurangna kanal iman ka pangeran mah. Jadi cukup mun saminggu deui teh kabeh kapapai. Meungpeung Aki aya di dieu. Paribasa perlu kasamut. Sunat kalampah taya nu diriwat. Mohon kitu sae abdi mah ngiringan we kumaha Aki. Nya sing tahan we heula. Piraning sabaraha poe deui. Tong dipake nguluwut. Pantang lalaki mah make ngukut kabingung. Bisi geus tunduh Aki mah geus teu kuat teh. Aki Sidik heuai. Puguh Gumilar oge geus ngarasa tunduh. Ditahan-tahan teh panon kalah kabeugi cepel hese dibeuntakeun. Jeung manehna cengkat ngoloyong ka jero. Sabada tutulak loyoh we nyampeurkeun Arman anu ti tadi geus ngagebra. Aki Sidik atuh ngagolerna teu jauh ti Mangsal Hapi. Gigireun Mang Dekong kerekna teh mani gegelegeran. Kanca dangu sadayana. Isukna panon poe oge tacan meletek masih keneh nyumput di satukangan gunung. Tangah keneh malah puguh ge kakara carangcang tihang. Nurek naronggoh geus ngabring lalaki wungkul. Pangheulana Asmita minangka tuduh jalan. Nema ka Mangsal Hapi Aki Sidik Mang Dekong. Kiparta numbu ka Arman pangpandeurina pisan. Gumilar tujuhan pairing-iring
Maklum jalan satapak ngan cukup diliwatan ku saurang. Mun kapareng pasangro kapaksa we kudu aya nu daek ngelehan mepet ka sisi kebon. Ngahaja ini teh poe keneh. Kahiji supaya tiis, kaduana kapan rek tutuluyan ka puncak nempo urut padumukan Mang Dekong baheula. Keur waktu resep keneh ngalantrah saban peuting salaman sulumun dinu poek ngadodoho banda batur ngadatangan imah anu kurang pageuh tulakna. Panon poe kakara maletek abringan teh kakara nepi kanu dituju nyaeta hiji tempat urut pangarengan baheula. Malah keur waktu Asmita salaman sulumun keneh kungsi ku Asmita dipake panyumputan. Breh saung paranti reureuh kari tihang-tihangna nu masih nagen teh. Bilik-bilikna nyaeta ukur awi nu disesegkeun katut hateupna geus lalocotan amruk paburantak ragragan. Sakulilingna jadi baralanaker jujukutan nyayeud di ditu di dieu. Teu sirikna taya lolongkrang taneuh nu kosong. Tapi ari di tempat ngadurukan mah masih keneh natrat urutna. Batu tilu tungku ngariung urut hawu masih aya keneh. Tah di dieu pisan waktu Abah baheula gelut jeung si Barong teh. Mun harita Abah kasoran, teh ayeuna moal di baju belang. Ceuk Asmita kagumilar bari nyerengeh seuri. Ari waktu rek disururuk begu mah di dinya tah deukeut batu. Untung dewe Abah teh dikersakeun salamet. Gede jasana tah sileun nyai teh. Asmita nuluykeun caritaanana. Bari ngaragap bedogna nu harita disoren. Atuh panginten hoji harita teh ka sabaraha diicalna? Kiparta nanya bari seuri. Teu diarah geuleuh. Digurubagkeun we kana gawir. Pantes loba eusina atuh. Sakieu geumanana. Ceuk Aki Sidik bari rurut reret nitenan sakurilingna. Tapi da di tempat kuring mah tacan kawenehan pepanggihan. Sangkilang leuwih rambat leuwih luhur. Mang Dekong milu nemrong ngebrehkeun pamanggihna. Tiriseun sugan di puncak mah. Ongko baueun warirang, rek bae teu betaheun. Mangsa hapi mairan bari ngahehe. Didinya teu lila bring deui we marudun mengkol ngatuhu satengah kukurubutan. Lantaran cincakeun teh geus teu mangrupa jalan anu biasa diliwatan. Beuki lila beuki bala sarta beuki nanjak. Saja jalan jarempe we taya nu lemek taya nu nyarek. Kabeh ngagarigeg kapangaruhan ku kaayaan sakurilingna paroek barala. Nyorang rerembetan nu kencak katuheunana teh pirang-pirang kakayon nu ting jelegedeg. Maklum geus mimiti nyorang leuweung geuman. Ayeuna mah Mang Dekong nu jadi palatukna minangka tuduh jalan. Bari ngagunakeun bedogna subat sabat ngencak ngatuhu naratas pijalaneun. Breh tangkaloa hanger sabaheula teu regrog-regrog. Mang Dekong mengkol ka katuhu. Sedang tincakeun beuki rembet, beuki nanjak. Ari kai nu meh sagede-gede leungeun. Ting ulagrang, matak ngaitan beuheung. Taya nu makapulia kabeh dipapas ku Mang Dekong, mani ngan sakeplas-sakeplas. Teu lila beh manggih cinyusu nu dibalongkeun hanapeun Kiara. Awi pancuranana geus ancur taya urut-urutna. Caina ngalembereh limpas, tambakan batu
anger herang ngagenyas seperti baheula ngan sakurilingna barala pangpung-pangpung pasolengkrah ngahalangan jajalaneun. Paranti uman di baheula. Mang Dekong ngagarendeng nuduhkeun. Nu sejen ukur ngareret, tetep we ngabige taya nu lemek sakemek. Gumilar nu harita pangpaneurina, rada lila oge neutepna kalebah dinya keur nginget-nginget. Tapi luput pohon deui. Sanggeusna ngalipatan jalan nu disengket dihambal-hambal meunang nyieun Mang Dekong baheula. Jog sarere ka tempat nu rada datar. Mang Dekong ngajengjen nempokeun kalebah imahna nu ayeuna ngan kari urutna. Taksiran geus lila ambrukna. Nu katempo ayeuna ukur hunyudan awi-awi barobo we beueus lalukutan. Geus ancur geuning imah teh Mang Dekong ngagarendeng deui. Urang terus katonggoh we. Bring deui sararea nonggoh nanjak. Seceleket kana sisi-sisi batu nu ngalonjor sareukeut. Breh bae patempatan nu datar. Taneuna angger lening ukur barala ku kalakai anu geus baruruk ngahiji jeung taneuh. Taya renung-renung jukut. Alieu kabelah katuhu breh talaga ngaplak bodas. Caina ngebul, sisina ting berek-bek kawas nu ngagolak. Anger sabaheula taya robahna. Tah, tempat baheula diajar. Gumilar giakna keur nyaritana. Apaleun keneh lebah dieu mah bubuhan mineng didatangan. Kapannya di dieu digemlengna ku Mang Dekong. Waktu manehna geus nincak umur 7 tahun. Masya Allah. Eta teh kawah empi. Aki Sidik nanyakeun pinuh ku kakaget. Nya, kawah talaga bodas teh. Di beh lebak aya pangparatanana sumber cai panas. Kurang dia masuk dipake ubar budung atau borok. Tilu kali mandi ge biasa lah masuk terus cager. Walon mangsal hapi. Kakawasan pangeran memang taya wates wanganna. Kacida matak teu kahartina upama seug aya manusa anu masih keneh nukang nonggong ka mantenna. Aki Sidik ngagarendeng ajeg sidakep nyeung talaga makplak anu disakurilingna rajeg kakayon. Nu gedena lain tangkep-tangkepeun manusa. Jaba laluhur ting jeleg-jeg jarangotan. Nu sejennya kitu keneh ngajaranteng gigireun Aki Sidik. Saurang oge eueuh nu teu ngarasa helok. Molohok kaget mireungeuh pamandangan alam anu sakitu hebatna. Komo Arman mah sajabana ti helok teh jeung ngarasa keueung deui. Manehna maniti papareket muntang kana leungeun Gumilar. Geus ngarasa seubeuh nitenan pamandangan alam nu aya di dinya. Bring marudun deui. Teu pati ripuh teuing ayeuna mah. Jalan nu rugdug ngabulungbung urut tadi. Sanajan bener panon poe harita geus rada luhur, tapi teu karasa panasna. Lantaran kapindingan kurang kadakna dahan-dahan jeung gomplokna dangdaunan. Jadi iuh-iuh sajeroni ngambah perjalanan. Datang ka imah geus beurang. Sararea ngajalemprak di tepas, ngarasakeun pegelna suku urut lumaku nanyak mudun. Jaba kesang meni ngoprot bobolokot ngabasihan baju. Kiparta mah sadatang-datang teh terus we menta dipangninyuhkeun Cilebu pikeun ngurutan suku. Kaelehkeun kudu jadi bapana
aki sidik. Sigana teh taya bangun-bangun ripuh. Ukur tembong napasna we ngahegak nyenen kemis. Bari ngageberan awakna ku kampretna. Arman deui ngora-ngora teh leuwih ti kiparta ripuhna. Da make jingkrung sagala. Miringeus Cilebu dina baskom gede nu disodorkeun ku Nyi Asmi. Koloyong we manehna oge nyampeurkeun pipilueun ngurutan sukuna. Nu di imah geus hidang we nyadiakeun dahareun. Sangu sasaid ngebul keneh. Deungeuna teu loba rupa-rupana. Kawan tu kayan di kampung. Gejos oncom ngemplang dina baskom. Jahe jeung cengekna mani ngarambang. Goreng kacang dapros mani metung dina palastrang. Geus puguh sambal tarasi mah mani medok. Oge teu tinggal sambal oncom mani ngadungkuk dina coet. Lalabna kepokan roe tampele, daun sintrong, antanan leutik, jonge, daun-daun kacang jeung surawung nyayeut dina ayakan. Atuh teu kudu ngadagoan deui, berak bae sarere ngadariung dalahar balak kecerakan. Bangun nari mah teu naker. Nu kadenge saukur ing seureukna, eukeur mah sangu panas, gejos oncom panas sarta lada. Ditimpah deui ku sambal lada. Anu lain lumayan segala panas. Jaba ti leho monyet teh. Kesang oge mani ngagarajag barijil sabulu-bulu. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.